Yuk hayu urang gogojakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Bener, ya bener. Carita asli ti priangan. Hiburan eak-eak kantong hilap di lalajoan. Yuk Heureuy Bandung nuju syuting di Kampung Bambu. Gini di antawisna aya kalawati sadayana anu meriogikeun tempat kanggo wedding, kanggo pesta atau napi anu sanesna, maka sumpingan wae manajemen Kampung Bambu desa wisata anu ayana di desa Ciminya. Nah, wah pokoknya mah tempatnya rauseun. Strategis oge nyawanya enak. Tapi teu khusus kanggo non wedding wae ieu teh kanggo ka remajana oge. Anu hotbox atau napi naon? Hotbox. Arum jeram oge. Gitu. Pokoknya mah sumpingan wae ka Kampungna Bambu, Kampung Bambu anu aya di Cimenyan. RT sabaraha teh aya RT RW na? Kecamatan Cimenyan. RT 3 RW 7 desa Cimenang. Cimenyan Kabupaten Bandung. Bandung ya. Heureuy Bandung memang oke. Wah, Damang. Alhamdulillah. Jadi pindah teh, Bang. Oh, jadi atuh di. Itu Bang itu betah. Betah. Pindah ke RT 7. Oh, RT 7. Ya syukurlah ini jadi. Sebenarnya kontrakan mana? Aya. Bukan nama ngeunah. Tapi hanjakalan di situ teh. Naon nih hanjakal? RT-na taradek Jumatan. Naon muslim lain? Nu muslim atuh di urang mah nu selain muslim atuh. Naon kata Jumatannya? Buka dah. Saya mah teu ngarti. Naon kata ngarti? Ya duka. Mun muslim atuh soal Jumatan atuh, Bah. Kan ngaranna RT mah nya. Jadi panutan. Panutan. Bari bahasa pejabat nya. Panggeulana wae. Oh, iya mah aya mah ngadenge teh. Tara Jumatan tapi yang istirahat. Mun dia lain elingan atuh langgaran. Ya hari abdi ngelingan ke abdi di pajarkeun naon da abdi dage teh. Selang-seling Jumatana. Jadi kemana? RT 7. Mohon di RT 7 teh nyaraos lah kontrakan di dinya. Jadi tempatnya enak, motor dia salbat gitu. Oh, nu marah tuh. Lan, Mana marah? masalah ngoro, ini loba pokoknya onggal puting ulin kayak kadinya soknya. Tadi teh RT kumaha teh RT teh. Matak bisa tara Jumatan gitu, mesti penyaman teh kumaha tah? Matak gitu. Awewe RT-na. Oh, si betul. Ih, benar ya Oh, atuh aya awewe mah nya keur bolonan, meureun awewe mah tuh keur beureum. Nya Yuk hayu urang gogojakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Bener, ya bener. Carita asli ti priangan. Hiburan eak-eak kantong hilap di lalajoan. Yuk di lalajoan. Astagfirullahaladzim. Nah, tuh masuk ngelewas wae. Lain eta tadi kunaon mana teh ngalamun we jeung ngalamun. Ma, arek teh ngalamun kumaha atuh da abdi teh inget we kana jadi induk. Ieu, geus tunggu kan di rumah teh geus eueuh. Ayeuna mah kali ngadoakeun. Eta ge mah didoakeun mau ngalpoe ge ngal penting didoakeun wae kudu kumaha atuh. Ya ayeuna mah doakeun we da geus eueuh. Rek kumahakeun deui. Ada si mamah teh maotna kunaon gitu mah. Kan mau teh bisa keur ngalahirkeun maneh baheula. Oh, si mamah teh maotna teh gara-gara ngalahirkeun abi. Heeh. Geuning nah hari mah ngalahirkeun si mamah mah teu maot. Dasar itu lulus tunjuk. Ini teh ka sebelumnya di bejaan teh ngadon malikeun. Yuk hayu urang gogojakan. Heureuy
Alhamdulillah, kabeli ayeuna mah HP anyar. Alah. Sah juga si tekniknya si tekniknya tekniknya. Mang Yana, Kenaon di dia? dia kebersihan HP berat. Nah, aku naon HP kita. Berat loba sampahna. Gampang atuh yang bersihan HP mah. Kunaon? Bawa ka cai. Nah, habis kacai. Nya, keuman ku sabun. Bersih moal. Bersih, ngan rusak. Oh, kebalik. Tehnya, ini gaya, erek kemana? Jalan-jalan atuh. Ontong, abang loba duit. Nya atuh mumpung loba duit. Didinya ge kemun loba duit. Sok jalan-jalan wae, tarojak-ajak ka abi. Dulu lah. Moal, didinya ge tarojak-ajak. Ayo bareng ayeuna gerayu jalan-jalan. Emang didinya rek ka mana gitu? Jalan-jalan ka mana? Ka kuburan Cina. Emang rek naon ka kuburan Cina? Erek kuburkeun teh nia. Amit-amit. Dasar atuh ga karek deung harus atuh gede teueul mending geus agul. Bae we kumaha abi mumpung loba duit. Ayo kurang gogojakan Heureuy Bandung siap nyarengan Carita asli ti Priangan Ukuran eak-eakan Tong hilap di lalajoan Yuk di lalajoan Yuk babarengan Yuk di lalajoan Niat nyinggung sasaha Omat kula parasean Tong hilap subscribe Di like. di komen atuh teh hilap Lonceng lonceng nanti ayo lah urang aja yuk